ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Langit dihanap lah tadi. Alerku bala buku lu. Untuk mobil jangan nunggu daftar sekolahnya. Tabungan. Jangan sekolah le. Mau buku tabungan. Taman jalma karena nu kabuktian itu si iman. Eta bima kalawan perkara huwa ari itu ma eta abko anu leuwih tetep. Itu ma wahwa tah ari itu ma eta adarul akhirati daerah akhirat. Aprohu leuwih bunga itu ma minhu ti itu si akil ay asadu tegesna leuwih banget naonana parahan bungana minapsihi tina hatena itu si akil bima kalawan perkara huwa ari itu ma eta yapna ruksak itu ma wa huwa ari itu ma yapna eta adunya dunya faida kanat di mana-mana kabuktianon adunya dunya eta paniatan ruksak wal akhiratu sedengkeun ari akhirat hiari itu akhirat eta ada imatu langgeng al-baqiyatu anu tetep palayan bagi maka perlu non al-farhu bunga bil ula kunu kahiji nyata ku dunya ifana iha karana ruksakna itu ula waman sing sajal ma farohanu bunga siman bil fani ku anu ruksak ania mangkapana non farhuhu bungana itu siman maka ruksak bungana. Kalau imbrota daya perhitungan di farhin kalawan bunga yapna anu ruksak itu farhun. Wayazulu jeung leungit itu farhun. Waman sing sajal ma farohanu bunga siman bil baki kunu langgeng tama mangka mayung nan farhuhu bungana itu siman. Padalika tah hari itu anu geus ditutur paroha bil baki teh padalika tahari itu faroha bil baki wa ari itu dalik eta al farhu bunga al mu'tabaru anu diperhitungkeun wa hasluhu ari kasimpulanana itu kal eta annal akila sanyanyana jalma nu boga akal huari itu akil eta az-zahidu anu zuhud wa amar rogibu anapun ari anu cinta fid dunya kana dunya eta palaisa mangkan teu itu si rogib eta bi akilin kalawan anu buka akal bal huwa balik ta'ri itu si rogib eta jahilun anu bodoh wa fi qaulihi sakitu sabada ki musannif dina hikmah ke-257 ngabahas dunia anu mana dunia teu ditungtungan ku ruksak anu dina nalika lepot urang ku perkara nu ruksak teu leuwih bahaya daripada lepot ku perkara anu langgeng. Satuluina Kiai Musannif nyaklekeun pendapat musannif Kiai Musannif fal aqilu man kana bima huwa abqa afruhu minhu. Dina hikmah ke-258 jalma nu boga akal mah nyaeta jalma
anu dina nalika bareng jeung perkara nu langgeng eta anu leuwih ngabungahkeun. Jadi bareng jeung perkara anu langgeng leuwih bungah daripada bareng jeung perkara anu ruksak. Naon sababna? Lamun bunga ku perkara nu ruksak nalika ruksak eta perkarana maka ruksak bungahna. Tapi lamun bunga ku perkara anu mayeng kulantaran mayeng eta perkara maka bungahna ge mayeng terus. Ieu keur ahli zahir mah dinisbatkeun keur dina makom amma dunya jeung akhirat. Jalma nu boga akal sampurna tangtu anu jadi kabungahan teh urusan perkara anu langgeng nyaeta urusan akhirat. Moal bunga ku perkara anu ruksak sabab naon bunga ditungtungan ku susah mah lain ge bunga, maka eta bunga teh bunga anu bohong. Lumatak cek di dia pal akilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna itu kasaklekan musonib ka abdina pikeun nungtun rohanina secara bertahap. Muridin sodikin teh nyaeta tanda-tandana jalma nu bunga ku perkara nu langgeng tara bunga ku perkara anu ruksak. Eta tanda murid sodik. Malah mah nu diperhitungkeun bunga teh nu disebut bunga nu sabenerna mah bunga ku perkara anu langgeng. Bunga langgeng eta bunga nu sabenerna. Bunga anu ditungtungan ku susah lain bunga eta mah bunga bohong. Nah gitu. Tumatak akhirna musonib di dia anal akila huwa az-zahidu wa marrohiba fid dunya falaysa biakilin. Nu boga akal mah tangtu bungahna ku perkara anu langgeng, moal bunga ku perkara anu ruksak. Di mana jalma milih nu ruksak ninggalkeun nu mayeng eta jalma teu boga akal. Mending mana kopeah nu awet jeung kopeah nu teu ruksak. Mending nu awet ya. Naon sababna? Lamun kopeah nu awet bunga ku pada boga kopeah. Lamun rek lila umurna teh kopeah lila, naonna bunga? Bunga. Dan beda deui jeung nu dagang. Namun perkara anu teu ruksak payu engke jalma teu meuli deui. Nu dagang lamun dagang anu awet engke jalma lila ka meuli deui, bener. Maka ari nu dagang mah pemikiran awet jeung teu awet teu penting mah ramen lakuna we. Sabab neangan bakti tina laku eta mah beda jeung jalma anu butuh kana dati eta perkara. Namun butuh kopeah mending milihan kopeah anu awet. Itu malah mau orang kajian mahal asal awet cuk dibeuli ku urang. Eta teh urang teh cirina boga akal. Pak wing mah moal meuli nu awet, ieu we nu teu ruksak ngara teu meuli deui, belegu ge saja. Cepat mikir. Tapi lamun lebah dinya mah urang rada kaharti, ieu lebah geus ditaekeun yang makomna. Kana makom ubudiyah, tah ieu. Nu ibadah nuju perkara anu ruksak eta nu ibadah bari teu make akal sampurna. Nu ibadah tujuanana anu langgeng maka eta jalma nu boga akal. Ari ngitung dina dojul mawjudat mah dunya jeung akhirat. Dunya pana akhirat langgeng.
sanajan teu ajali abadi akhirat mah. Lamun kita milih urang mending hirup di dunia mending bagja di dunia mending bagja di akhirat. Mun bisa mah dunia akhirat, tapi malah mun hiji milih mending dunia mending akhirat bagja. Mending akhirat, sabab akhirat mah gila. Dunia mah sangsara ke paling 70 tahun, bejana lu isi 100 ya. Tapi lamun di akhirat sangsara walah teu tungtungna abadil abad. Tapi keur ahli Allah mah lain kadinya lupatan. Lamun ibadah tujuan ka makhluk itu. Jeung tujuan ka Allah, milih mana? Tujuan ka Allah. Sabab Allah langgeng makhluk mah kakenaan kurup. Lamun ibadah karena makhluk, waktu aya makhluk dina nalika hasil urang nu dituju, bunga waktu aya engke bakal susah nalika ruksak. Lamun bunga ditungtungan ku ruksak, lamun bunga ku perkara nu aya ruksakna, maka bungana bakal ruksak. Urang bunga ku peda datang, engke bakal susah nalika susahna nalika saukuran bunga nalika datang. Mata lamun datang tong bunga teuing ngarah eueuh tong susah teuing. Urang mah datang walah buliga bunga pasti eueuh ceuri. Saukuran kamari bunga. Jadi himpas susah bunga ditungtungan ku susah. Susahna bungana 100 ditimpa ku bungana 100 ditimpa ku susah 100 himpas. Bohong berarti. Ya, 100 dicopot 100 berapa? 0, ari 0 teh kosong, ari kosong teh bohong lah. Hitung lah. Dia teh keur nyaklekeun misalnya supaya si murid tong boga tujuan kasalian Allah. Nu langgeng teh Allah. Sanajan makhluk langgeng tapi teu ajali makhluk mah. Ari Allah mah nya ajali nya abadi. Nya abadi nya ajali Allah mah. Makhluk mah mising abadi teu ajali. Sanajan abadi teu qadim makhluk mah. Tapi Allah mah nu abadi teh qadim. Beda nu wujudna abadi tapi teu qadim. Anu wujud abadi qadim. Beda kekuatan abadi anu ajali jeung abadi anu teu ajali. Abadi anu ajali mah ngendalikeun wujudna perkara nu abadi ngan teu ajali. Maka nihayatul matlub jalma nu boga akal dina ibadah ka mana? Allah. Ajali sarta abadi. Lamun urang bungahna ku Allah moal ruksak jeung moal aya tungna. Sabab Allah mah pernah kasifatan ku Adam. Nah gitu. Nu mata kesimpulanana az-zahidu wa al-aqilu. Nu zuhud teh eta nu boga akal. Anu cinta dunia teu boga. Tapi teu ngaruhna disebut boga akal. Akal mana? Akal ruhul adam. Ari akal nanti kok mah justru mata kubu dunia ge boga otak. Panakal teh aya otak, aya akal teh qalbu, akal gorizi, aya ruhul adam, akal rohani. Itu akal ruhul adam teh nu nyaho Allah. Jangan nu tajalli ka Allah. Jalma anu nyaho ka Allah, nu tajalli ka Allah moal butuh kasalian Allah. Naon sababna? Sifat salian Allah kasifatan kuno mustahil ya Allah. Paham tuh? Allah wujud itu Adam. Allah kudrat ya ajazu. Ya bisa itu teu bisa. Allah aya itu mah Allah. Lamun jalma ngarep-ngarep perkara nu moal aya kaliru. Menta awi dua mah ke aing geus puyuh buntutan. Cici ngarapan puyuh buntutan. Coba mikir saja.
Jadi kudu ngarep-ngarep mah perkara anu wujud, sedangkan Allah wungkul, maka harapan teh kudu ka Allah, tong boga harapan kasalian Allah. Itu lamun harapan ka Allah roja, lamun harapan ka makhluk toma matak haram. Boga harapan ka makhluk sabab makhluk teu wujud jeung teu bisa mere manfaat, teu bisa nolak madarat. Matak Allah hungkul. Cek kali hakikat nu jalan anu boga anu jadi pamimpin ruhul agama dina hirupna tangtu moal butuh kasalian Allah. Di mana itu butuh kasalian Allah berarti zuhud. Teu butuh teh teu nempo teu ngareret teu berharap itu eta mana zuhud. Kan teu boga henteu boro-boro miharep. Kan biasa nempo heula ngeset-set tuluy miharep gitu mana. Cuman tembok ka tembok henteu itu jeung mah pernah wujud makhluk teh moal. Tetep wujud mah Allah. Makhluk mah salawasna adamun mahdun. Maka lamun Allah, lamun makhluk wujud teu kaharti ku akal, cek ruhul adam. Teu kekuatan rohani urang anu balik ka Allah. Teu kaharti mun makhluk wujud. Teu kaharti mun makhluk bisa bermanfaat. Maka hatena tara mengharap ka makhluk, mengharapna ka Allah disebutna roja. Roja mah diganyar, toma mah disiksa. Karena toma modalnya musyrik. Tak kalau mau ditanya, toma inung sia saha musyrik jawabnya. Lamun teu musyrik mah mulai toma jauh. Lantaran aya toma teh sawa bos musyrik. Makhluk nekatkeun bisa bermanfaat sehingga manehna berharap ka makhluk. Tapi lamun anu bisa bermanfaat jeung nolak madarat ngan Allah hungkul, moal butuh ka makhluk. Matak jalma nu nyaho ka Allah moal butuh kasalian Allah. Ta eta nu nyaho ka Allah teh nu boga akal. Hirupna dipimpin ku ruhul adom. Artina boga akal teh bisi ngalawan ke aing ge boga akal ieu. Akal nanti ku eta mah. Lain teu boga akal nanti ku teu berjalan teu jadi pamimpin ruhul adomna. Di manusia teh aya ruhul adam kabeh ge ngan aya nu katutupan ku kakuatan akal nanti kok. Artina kekuatan khususiat hirupna teh kunaon? Ku sifat kamanusiaan. Eta. Mata bukan sifat kemanusiaanana teh nyaho Allah. Sabab nutupan karena kekuatan ruhul adam. Itu nu otak ieu mesti jadi pemimpin hirup. Mata kaya dunia ke, kunaon ieu dunia, engko jajadian jadi kene, itu, ieu negara teh betul dikeun regejeug. Kunaon sababna? Sabab anu caricing di duniana teu nyaho al, itu jawaban. Jadi rek pun harek fakir kaayaan dunia, lamun nyaho Allah. Urusan hirupna menang panang tayungan rek pakir ko rek beunghar komo pakir nu cari cindi dunia geus teu nyaho Allah eta nu jadi modal kusutna hirup matak moal regejeug dunia matak cek ahli marifat mah ruhna kahirupan dunia mah makrifat ka Allah. Di mana makrifat ku Allah geus dicabut tina hate-hatena jalma nu caricing di dunia eta dunia hakikatna keur sakaratil maut. Lah kene-kene lempu jalan aspal. Asal daun ngora, wah cenah euy maju dunia teh mah. Aspalna cenah ieu mah di hot nih. Teu nyaho beuki alus jalan bangsa teh beuki loba. Jalma garelo beuki loba. Baru makur goreng atau pati ayam. Ya bener. Ada laki dulu ke jalan gus alus. Asohor tatang hot mic. Kalau di hot mic palingit muding jasa kebonan. Lain dua. Langsung gampang malingna. Jadi fasilitas alus teh lamun dicingan ku marifat manfaat teh. Dicingan ku jalma nu hirup dipimpin ku nafsu maka jadi sabab kakusutan. Sekaya lin mungkin loba duitna mungkin gelo aja lemah. Oh
itu sebab tu marifat ke Allah. Dan marifat mesti beki loba duit nah kalau beki soleh. Bener kan? Mata lain masalah bunga dengan fakir, masalah namanya Allah jeung teh nyaho Allah. Hirupnya Allah, hirup dipimpin ku ruhul adam. Mata boga akal disebutna cikali hakikat. Nu boga akal mah tujuanna kanu langgeng moal tuju kanu hina. Namun orang boga tujuan kasalian Allah berarti boga tujuan ka anu hina, ka anu bakar rusak. Maka alaysa bi akilin teu boga akal. Geus ka ieu mah aing boga akal teu. Nah, kali tapakuran ku sorangan, tapi akalna tiko, akal awal, aklul awal, ruhul adam. Akal nu boga kemampuan pikeun tajali ka Allah. Nu tak saklek nu nyaho ka Allah mah moal nyarane kalian Allah, moal butuh kasalian Allah, sababna paham lian Allah. Nu sok nyarane ka makhluk mah nu teu nyaho makhluk. Pugu ucing disangka domba. Teu nyaho makhluk, pugu makhluk teu wujud disangka wujud. Pada dohir eta makhluk disangkana eta makhluk anu boga eta perkara. Berehan aya di Ki Umar, disangka Ki Umar teh berehan. Padahal Allah berehanana mah ngan dohir di Ki Umar. Di hukuman Ki Umar eta berehan. Atak pas di Umar eueuh teh ceurik. Tapi lamun anu marifat ka Allah apa? Berehan Ki Umar teh dohir tina jamal Allah. Maka hakikatna ieu teh kanyaah Ki Umar teh kanyaah Allah. Ka Ki Umar ngahormat, ka Allah nganuhunkeun. Gitu. Henteu mentang-mentang kena ieu mah ti Allah. Ki Umar mah antep henteu, dan sababna Allah marentah kudu syukuran ka makhluk. Malam yaskurin nas, lam yaskurin. Itu syukuran ka manusia, eta nyata teh syukuran ka Allah. Artina kajian ka Allah syukuran ka manusia teh lamun makom parku tapi beda deui aya makom. Dina makom jamul jamil beda deui teh naon teh syukuran ka makhluk. Sabna makhluk lawan. Amun rek makhluk lagi katingali aya taklid kita anu takluk jeung makhluk. Maka syukuran ka Allah. Siti Aisyah Sayyid Abu Bakar Siddiq Aisyah syukuran ka Rasulullah bade ka Allah hungkul deui. Rasul kita ketinggalan. Waduh, luhur kene Siti Aisyah, putrana batan Abu Bakar. Luhur Abu Bakar. Abu Bakar mah makom parku, Siti Aisyah makom jamu, beda. Anu cek nu saliwat mah jiga hebat Siti Aisyah nya. Teu apal mah ilmuna. Nu apal ilmuna mah apal itu muqarrabin, dia mah makom wasilin. Dia makom jamu jami itu mah makom muqarrabin. Siti Aisyah keur majruk Ari Abu Bakar keur dina makom muqarrabin. Luhur Abu Bakar di mana? Itu luhur Siti Aisyah. Gitu. Nu mata saur di dieu dina hikmah ka 258 nu boga akal mah nu milih Allah. Nu milih lian Allah eta kahitung jalma teu boga akal. Artina hirup dipimpin ku ruhul a'dam bakal milih Allah, tapi lamun lain ruhul a'dam nu jadi pamimpinna bakal milih lian Allah nya eta makhluk. Tah gitu. Tak jalma nu berakal teh jalma nu leuwih ngarasa bunga tina nalika ngamilik perkara anu langgeng daripada ngamilik perkara anu rusak. Nu langgeng akhirat, nu rusak dunya. Nu langgeng Allah, anu rusak makhluk. Kitu we. Nu berakal mah tangtu milih akhirat daripada milih dunia. Mengorbankan akhirat demi kepentingan dunia, tapi dibalikkan ngorbankan dunia bikin kepentingan akhirat. Sawios ieu dunia teu dinikmati kurang ayeuna demi kepentingan kehidupan urang ge di akhirat. Kitu. Kitu kan. Tapi lamun jalma nu pinter mah sekali genting urusan dunia itu diabadikan ku Allah buah keyakinan mah
dunya nu ditasarufkeun di jalan Allah, kahiji diabadikeun ku Allah, kadua digedekeun ku Allah, katilu berkahna maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Mata di mana hasil usaha di dunia lolobana kurang ditasarufkeun di jalan Allah, lain dipake nuturkeun kahayang nafsu urang. Naon sabna supaya jadi urusan akhirat. Engkau urusan dunia tapi jadi urusan akhirat, eta nu pinter. Jadi jangan pinter mah mun loba duit, loba hartana dipake digunakan di jalan Allah. Numatak bunga nate jalma anu zuhud mah lain bunga ku datiah dunia tapi bungana ku hakikatnya. Bunga ku perkara nu dohir tina eta dunya nu datang ti Allah eta ahli zuhud. Matak ahli zuhud ge semangat usaha ahli zuhud. Lain disangka ahli zuhud dan utara usaha. Wong ahli zuhud nangkep tuur. Ngolodok. Lain. Eta mah kumaha kau muktasibin eta mutajaridin. Lamun ku Allah dimuktasibinkan tapi kalau ketur ngedul. Lamun ku Allah dimutajaridinkan nang ketur da ingat kita tahu usaha ku Allah. Kulantaran Allah minta cicing. Kan dina cicing aya manfaat. Itu ulah manfaat henteu, usaha henteu. Itu cicing. Lamun cicingna teu ngadatangkeun manfaat berarti urang tidak usaha. Jadi lain ari masalah zuhud lain fakir jeung banget, nu fakir zuhud beungar hubudun jalin gitu. Anu tara usaha berarti zuhud, ari anu sok usaha eta hubudun ja salah lain gitu. Nu zuhud ge usaha, namun dina makom muktasibin. Kutol usahana nu zuhud. Han tara salah tujuan. Isu manglopat ka sawah, bari aki-aki geus kolong. Tujuanna rek naon? Rek ngangan untung nu dipake modal milari ridho Allah si sawah. Nah, jadi lain tujuan datiah untungna. Lamun tujuanna datiah untung sanggeus untung bakal ditahan ku manehna. Bil imsak, ditahan, dikumpulkeun supaya loba. Dan datiah untung nu jadi kabungahanna mah tak mung bisa jeung untung. Bajan teuing duit loba rek meuli sirup teh sanggup. Cicing sabana lebah bisa bayar. Udah betah misalkan duit. 100 juta dikedengan dina bantal, potong kukurukan yang lahar. Terus yang meulikeun, udah betah bareng jeung duit. Eta hubudun anu kitu ngaranna. Ari nu zuhud mah tina eta dunya nasarupkeun hartana buru-buru. Kumaha beak neangan deui yang buru-buru. Mun muktasibin. Dibeakeun ayeuna buru-buru tasarupkeun di jalan Allah, engke beak ngen tadi ka Allah terus. Itu mentak sing ingat istanzilur rizqa bis sedekah. Fakta berbicara mah sedekah teh minta turun rezeki. Dia bari ngadua turun rezeki remen dari sedekah tara. Eta dikir teh make takhalluq. Ori dikir ya Rohim ya Rohim ya Rohim. Wasiat naon dipikar resep ku batur. Itu tapi ari kalakuan ngewa ka batur. Gitu. Ayat takhalukna dina zikir teh kade. Ayat takhalukna dina zikir. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, zikir ya Rahim. Khususiyatna naon? Batur resepkeun ka urang. Takhalukna naon? Urang tukang gawe alus ka ba? Eta takhalukna. Zikir ya Rahim, ari ka batur. Itu bukti. Ayat takhalukna. Seperti orang istighfar, minta tolong ke Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tolongan Gusti abdi hampura ya dosa. Takhaluk jalma nu istighfar kumaha cing? Hampuraan ka batu. Saking hayang dihampuran ku Allah, ka saha wae abdina Allah dihampura ku manehna. Kudu ka batur bisa ngampura ku Allah yang dihampura. Oh, oke dan itu. Bisa takhaluk. Jadi dina zikir teh kudu aya takhaluk na zikir teh. Lain paya diwasakeun unggul ku urang. Gitu. Urang rek dagang hayang payu minta tulung ka Allah. Naon takhalukna sing daek nulungan jalma ripu.
Orang yang ditulungan ku Allah di akhirat, engke di mana suka kubur di dunia ge dia minta tulung di dunia nepi ka akhirat. Takhalukna naon? Nulungan agama Allah. Agama Allah minta tulung lu, putri tulungan, ari gawe minta tulung ke Allah. Rasakan itu si cita. Intan surullah yang surukumun. Namun orang yang ditulungan ku Allah. Dina permasalahan mereka disanggerepan kurang takhalukna naon? Sing daek nulungan abdi Allah, sing daek nulungan agama ya marek masantren tebukan bekal bere ku urang. Sukan urusan aing ditulungan ku Allah. Tak kaya hadis Rasul saja menulawahkeun anu ngahilangkeun kasusah jalma mukmin di dunia hiji di akhirat 1000 kasusah dipikeun ku Allah. Oh. Matak takhuluk hayang ditulungan ku Allah. Udah kaina orang ke pesantren, hayang ditulungan ku Allah sina menang ilmu. Urang nu jadi kolotna sing loba kaalusan ka sesama muslim, ka jalma mukmin jeung kana agama Allah. Sok lain masjid minta tulung sekapeung. Mosok pesantren minta tulung, aing can anggeus yeuh. Nulungan mulai yang ditulungan nulungan. Itu. Mata kieu mah ngajina juga mayar. Malaman lu ngawuruk pun gedena 100.000. Sok cara ngawuruk dia mayar 100.000 sekali ngaji. Kalau ngaji mah 20.000 mayarnya. Ya 20 nih. Tahun itu 20 ge. Lu ngawuruk 100.000. Jadi 200 yang pemajikan. Jadi sebulan curah. Gitu eta nulungan. Kita cantik. Kudu mah 1 juta, mayar nguruk di Al-Ittihad mah beda euy mahal gitu. Mayarna ka Allah segina, di kajengan aing loba duit mah tuh dibayar. Saurang 100.000, wah balik gaji loba duit. Ka Allah mayarna. Mata ngajakan ka santri mayar, euy ngilu nguruk mayar. Mata teh heula, euy 100.000 saurang. Jadi 200.000 saminggu. Ngaran naon? Eta nyontohan ka santri. Saya cek mama baheula, mama rek eureun jadi ajengan teh. Disebut ajengan buat turun. Tapi budak teh pan hese, kita bener ngaco ya. Daripada di akhirat tipu diringkus santri ning eureun lain jadi ajengan. Cek mama teh ulah eureun sia. Beneran gitu. Ya, dilalatul hal abdulu min dilalatil maqam. Kudu ngomong turutan aing turutan aing. Itu. Masa nyontohanku tingkah mana? Mana ini goreng tinggalkeun pagawean goreng. Mun santri mana goreng, lain mana turuna. Di akhirat mah ngaku mau bisa ngaku guru kamu. Salamet di santri nu anu keluar tina konsep mana selamat kami. Kok kesehatan ya abdi teh ibarat sok ngaji. Allah cemilu sama ka aing bersih. Gitu. Moal lain mana guru lain. Tetap penting mun anu goreng tinggalkeun nu alus pigawe eta teh geus nyontohan maneh ka santri. Anapun santri goreng lain sia guruna cenah. Aman maneh make di akhirat. Waktu mau terus eureun di sini. Mata panghola. Cak urang ngumpulkeun rezeki keur nganggeus ke pondok. Weh 100.000 saminggu nu ngawurukna. Disirak ngawuruk mayar di dieu mah tejakeun. Kalau pang mahal lah mayar lagi nu ngawuruk. Itu pedah kurnya di imah di Bandung 100.000 teh. Untuk jadi imah juga 2 juta seminggu. Dah kagok keur ngecor di Bandung. Jadi beak duit maka ditu. Gitu kan. Jadi kudu make tahaluk pikir. Lo zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Diwiridkeun ya Rahman ya Rahman. Jalma jadi ingetna panjang. Khususiyatna. Amun tukang pohoan, mau jaket, tulang nabus, turun ke bawah. Sieu pohoan, dikirna ya Rahman. Mulai yang dipikir sepuh batur ya Roh, dengan takhlukna naon? Loba gawe hade kaba, begitu. Takhluk. Istighfar. Takhlukna naon? Hampuraan kepada jalma. Nah gitu. Perlu pertolongan Allah, perlu naon sabna budak tidak soleh aduh, gusti tulungan abdi teh. Hayang soleh budak, hayang ditulungan.
Naon takhluk maci nulungan sesama mukmin, nulungan agama Allah. Masjid teh ya kenteng geus rek murag. Gogorowokan aing tulungan. Naik kita make daraja urang ka luhur. Atau liwat wae. Bae DKM lah. Di mana? Ari pas dagang hayang ditulungan sia laku antep ku aing jeung Allah. So. Sama berarti terbutuh karena pertolongan aing bukti teh nulungan agama aing. Intan surullah yang surukum tulungan agama Allah. Maka kadang-kadang kiai mah ngaji terus muruk batur. Ada anak serangan tak urut. Maka kajengan teralila santrina anak ngajina. Nansabna ngucapkeun bapa nang urut batur. Sabab nulungan batur yakin keluarga aing mah ditulungan ku Allah. Sabab nulungan Allah itu ngurus umat, urusan rumah tangga we diurus ku Allah. Nah itu kan biasa nama ngurus agama ngurus urang engko itu intan surullah yang suruh kumum intan surullah teh nulungan agama Allah nulungan jalma nu ibadah ka Allah aing teh minta tulung naon boga pamajikan goreng adat hayang jadi soleh hayang loba sedekah ka jalma anu keur berjuang ibadah ka nu teu mampu kiai pesantren, dia bisa kelapa sekapun kuai biaya, sok diperdah. Nulungan agama, nulungan jalma anu keur berjuang ngelawan nafsu di jalan Allah. Maka hakikatna nulungan Allah, maka orang ditulungan ku Allah. Mane goreng adat pamajikan, tapi mau cilaka sia sabab goreng adat. Tetep bakal ditaikeun derajat. Goreng adat teh keur naik ini. Uang poe semua kacarekan ibu pemajikan. Uang poe naik derajatna. Sebab pemajikan mana calon waliullah. Nyarekan siapa ngaran mana jadi waliullah. Begitu soleh orang, pemajikan langsung lurutan 3 poe di kamau jadi kekasih Allah. Tadi mana dititah ku aing nyarekan siapa jika Allah. Bernaikkan derajat mana? Nu pinter mah eta. Cuma lain, kulantaran kurang ilmu, pengajikan nyarekan lain, ganti ku aing. Lain sobar jadi. Ganti ku aing itu cenah teh. Belegu gitu. Taikeun ku Allah derajatna dasar mikir. Gitu kan waktu. Geus bejaan ngaji di alitihan mahal, ajengan ge mayar 100.000 boro-boro aing gitu. Aing mah murah. Mayarna ka Allah cenah. Ada bu tulisan di dinya teh lingkur ajengan lain pesantren kuring nu Allah ya teh saha nu gede tanggung jawabna engke barokahna kebagian loba di Allah nu tanggung jawab mah kebagian misi ngariung geng gitu mah kebagian siapa teh miluna naon berarti itu atuh lamun kuring mah rek meuli mobil kurang jual sepotong madrasah bisa teh bisa nu Allah nanti kuring mah ngurus unggul ditahan Allah urus ya pesantren tak langit jelema sabatur tiket gaeun di kita camat aing ribu urus kita kabupati urus pesantren teu kaburueun itu tak kanu beungar aing malah sekolah ladang we teu beungar ajengan mah duit seperti loba atuh yang urus fasilitas aing ceuk Allah gitu lantaran teu boga urusan pan bacang urus gitu. Jadi di segala perkara ya takhluk. Malah takhluk teh hakikat nama fakta berbicara. Lisanul hal takhluk. Lisanul hal na takhluk teh wiriduran. Astagfirullahaladzim. Atau naon tadi minta tolong. Itu kurang teh minta tolong kalau bismillahirrahmanirrahim Pak bimana isti'anah. Pak teh bimana isti'anah teh kadika didinya. Maka kuritna bismillah. Hayang boga budak soleh da ngaco we budak teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sarebu balik puting tiupkeun kana cai na diinum isuk ngaco keneh wah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wah. Urang maca bismillah, nah teka dengan mana isti'anah. Minta tulung ka ismun di mana musamma. Itu bismillahirrahmanirrahim. Bab di mana isti'anah. Takhallukna naon? Nulungan agama Allah. Nulungan abdi-abdi Allah nuker berjalan dina ibadah ka Allah. Maka menulungan coba bantuan santri nu rek ngaji teu boga bekalna. Teu boga keur daharna. Rek balik kunaon jang rek yang bekal bapana maot.
Ulah balik yang ngaji mah sia di dieu ku aing diberi nahan. Tulungan tah, tulungan. Sugan ke urang karepot di kubur, di mahsyar, di akhirat ditulungan ku Allah nalika urang butuh pertulungan. Malah di dunia mula ge ditulungan. Ah kitu. Mata jalma anu zuhud nalika untung dagang bunga kan. Oh, bunga itu mah teu zuhud lain. Lain bunga, ngan bunga anu beda. Oh. Aya bunga, ari bunga anu teu zuhud mah bunga kuda tiah dunya. Matak ngitungna nominalna untung 1 juta, untungna ayeuna kamari 500. Lebih bunga sebab 500 gede 1 juta gede batan 5. Matematika ahli dohir mau pakai matematika. Ada orang tanya cara matematika ya jangan matematika lain baheula atawa tukung cita mah cekolana. Cik ari 5 jeung 10 gede mana? Insyaallah mulai nu ngajawab 5. Matematika 10 lebih gede. Tapi lamun salat 2 rakaat jeung 100 gede mana? Cantang suka tanyakeun heula 2 rakaat naon. Beda matematika, teguna matematika teh di wilayah Allah. Ya, eta mah keur di dunya. Lamun ke ngaji tah, benar matematika. Manyuponek segitu bayar segitu matematika sama. Beda. Tapi lamun di wilayah Allah lain. 2 rakaat jeung 100 rakaat bisa jadi gede 2 rakaat. Namun sama 100 sholat sunnah 2 rakaat fardu subuh. Gede mana? Di wilayah Allah mah lain nominal dunyana, keberkahanan. Jadi ahli zuhud mah bunga datang dunia teh barokahna. Pun gede barokahna bunga. Ahli zuhud mah tak gitu. Jadi bunga lain ku dati dunia, tapi bunga ku perkara nu alus nu datang ti Allah nu dohir ti eta dunia. Kaheja eta. Balikan deui ulah ngobrol. Kepaham tersebut. Lain ku bakti dunia 500.000 bisa jadi barokahna lebih daripada 100 juta bisa jadi. Mata kula ngitung ieu masak ieu. Da ari tukang ngitung matematika mah ahli dunia lain ahli Allah. Ngitunglah matematika. Mun 1 miliar jeung 1 juta milih mana sih? 1 miliar. Padahal berkah nu 1 juta can puguh. Eleh ku 1 miliar. Cik ayeuna menanya kieu. Syarat 1 miliar ti Abu Jahal. 1 juta ti Rasulullah. Milih mana? Wah. Pilih 1 miliar euy anjing. Baelah si Abu Jahal gitu. Oh, kan? Iso, tanyakeun dengan hate nu bener. Karena teh anu tara bohong, tanyakeun milih mana? Milih 1 juta. Tapi otak milih mana? Milih 1 miliar. 1 juta mah bisa jadi 1 miliar mah kajen ti Abu Jahal teh nyaho dia batur. Tapi nu rek neangan barokah mah zuhud milih nu 1 juta kan. Tak diberi duit 100.000 ge batur ku ajengan Allah pakai jimat. Wah, percaya karena ieu jimat ya jangan. Oh lah barokah lain jimat. Itu 100.000 tapi ti ajengan. Asbane barokahna pakai modal usaha ku aing. Di zaman Rasul ge aya baheula. Ini diberi modal ku Rasulullah. Wah, yu udah bang. Dagang doma. Mun dipake meuli doma 10. Balik ka imah duit aya deui nih. Lain ku kencit lain minggu kencit ya karena balik deui duitna lain barokah. Jadi di ditu aya di dieu aya. Aya lain ari ka rumah nu kitu. Ajengan jadi 7 di Tasik aya, di Bandung aya, di Jakarta aya. Oh, aya. Tuturuti jalma hayang jiga wali. Pagi ilmu juri. Di ditujin ngampakeun manehna, ditujin ngampakeun manehna beda deui. Sing rohani waliullah anu berkah jadi 7 batur di mana aya Kian Santang
Petir warnanya kade kayak aspal. Juga asli tapi palsu. Agama. Ayo tem, mun dagang doma payu sih tem. Doma pincang payu. Kotor mau ikan buku halus juga goreng tetulus molina. Ketika ditaroskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah si anu mah dagangna payu wae cenah tem. Oh, si eta mah barokah cek Rasul. Baru dagang doma, dagang lebu ge laku si eta. Pan lebu teh sakti puing-puing lin lebu teh. Si eta mah dagang lebu ge laku. Kacilina teh halus. Tah hareun teu ngeunang ge. Wayang jigana teh heudah karasana ku batur. Motak yang restoran payu. Odak-odak lu eta cara beukeun angeun pakis datang ka dieu malah sekut heula isuk ka dieu deui aing. Oh ya merupakan begitu Pak. Kemarin ngaos di dokter-dokter di Tasikmalaya, Sapriangan Timur. Judulnya Pab Sehat. Warga negara NKRI ini akan menjadi kuat dengan syarat warga negaranya kuat. Kuat jasmanina, kuat rohani. Di mana jalma kuat, tentu jalma sehat. Tidak ada cerita dunia jalma teu sehat kuat. Bener kan? Jadi tidaknya perangkatnya. Otak sehat teh sangat penting. Sehat jasmani dibangun ku pak dokter. Sehat rohani saha? Ulama. Jadi dokter dengan ulama mempunyai tugas yang sama dalam membangun manusia seutuhnya. Tapi bedana dokter ngelawan kuman, kiai ngelawan setan. Susurian po alih disebut dokter. Aduh, aja nggak bisa wae ngobrol teh sih. Mata kerajaan kalimatan sehat. Inna sayyidan ni'ami sihhatun. Sanyanya raja kanikmatan mah sehat. Kadang-kadang kangkung ge sehat mah heuna. Dibere opor hayam gering 3 tahun utah. Jadi sanggeus teu sehat mah leungit nih maca kabeh. Benar kan? Beli mobil mewah 3,5 miliar ditumpahkan bari nyiru huntung. Insyaallah tetulus ngeunana. Leungit sehat. Leungit naon nih? Mah dicabut sehat mah leungit. Tahapan menjadi sehat dina rohani jeung dina jasmani sami aya 3 tahap. Hiji hayang sehat jasmani, hayang sehat rohani. Tarkul maksiat. Menjauhi dosa. Hiji dah. Kedua, beramal soleh dengan ikhlas. Maka hati jadi kuat, yakin kau. Cek bahasa tasawuf, amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Daya hati jadi halus. Iman jadi kuat sehingga tajalli ka Allah. Nah, itu tahapan dina sehat badan ge aya 3 tahap. Hiji menjauhi maksiat naon? Ngajauhan kuman. Bener. Jauh tina kotor. Makanan bergizi. Makanan bergizi teh amal soleh bari ikhlas. Sanggeus makanan bergizi jauh tina kotor badan jadi sehat. Gitu. Terus panjang sing sekudu ngaji lagi. Jangan bisa wae cenah ngobrol. Ieu mah kudu tuluy cenah ngajina euy Supali. Ketua IDI. Dokter Indonesia. Istuligan kan? Gitu. Di mana Allah maparin untung nujuhu di bunga. Ngan bungana lain bunga ku perkaraan kudati adunya tapi bungana ku tilu perkara. Nu aya sajeroan eta untung. Mana? Hiji bungana teh pedah yakin Allah nu masihanana. Sabab ti Allah yakin euing. Nah, ieu teh ti Allah. Bunga nasabna nu mulia nu masihanana. Nu agung nu masihanana.
nu pemurah nu masihanana. Oh. Al-Karim, Al-Jawad, Al-Qadir. Oh. Ala kulli syai'in alim. Di mana nu masihanana ala kulli syai'in alim berarti sangat paham datang teh karena manfaat. Tak bunga hati karena ti Allah. Jadi lain bunga pula 100 juta lain ada lain. Yakin yati Allah. Hiji. Kedua, nulunganana Allah kana dirina sehingga mampu nasurupkeun di jalan Allah. Jadi mun menang dunia tapi orang teu bisa nasurupkeun di jalan Allah ceuri kuduna sabab dunia jadi panyiksa. Tapi dina nalika urang menang dunia menang harta tapi Allah nulungan ka urang sehingga aya kemampuan jeung aya kahayang bari ikhlas nasurupkeun di jalan Allah tapi tulung eta nu jadi kabungahanna. Sabab kuring ku Allah dibisakeun nasurupkeun di jalan Allah eta nu jadi kabungahan. Sesarajan 1 juta ari nganggap ari jadina hate kalah goreng mau bukan. Robor ka batu ka kolong jadi kahayang mere. Kari-kari mau boga 1 juta sakayang lawan 100 juta menjadi embu. Eta. Jadi kedua nulunganana Allah kana dirina hingga nasurupkeun dunia di jalan tak eta nu jadi kabungahanna. Dua. Eta ahli zuhud. Bunga tina datang dunia teh bunga ahli zuhud ge. Marah mah. Lain karena duitna, dati duit lain. Karena datang ke alusan si Allah liwat eta dunia. Sabab lamun teu ditulungan ku Allah mah moal bisa we nasurupkeun di jalan Allah. Ya dunia bakal jadi siksa. Pakai alam neraka keur ngadulu ka ieu. Lamun salah ngagunakeun. Tapi Allah nulungan ka kuring sehingga mampu nasurupkeun di jalan Allah. Tadi yakin ti Allah, mun ti iblis meuli arah wae. Sabab ti Allah. Sabab ningali ti Allah di mana? Hiji waktu narimana urang zuhud hatena. Kaduana jalan yang nganana jalan anu bener. Eta ti Allah berarti. Lamun ladang judi ti setan eta. Wah, rezeki ti Allah, ladang forecast. Rezeki ti Allah goblok disemekan. Jalan yang nganana bener. Itu di mana jalan usahana geus bener, itu datang di nama unah Allah atau karomah Allah. Eta jamar dimuliakeun sabab beunghar. Karomah Allah. Kan aya tanda-tanda ke aya ajakeun. Nah, itu nu katilu boga yakin nu jadi bungana ya Kang. Sabab boga yakin rizki berkah tara pisah tina ilmu nafe. Jeung tara pisah tina amal soleh. Jadi ku boga dunia aing bakal bonang ilmu jeung bakal boga amal soleh. Tinggal di dina doa Rasul. Salah-salah garwa Rasul tiap pada subuh Rasulullah sasaura sok ngadoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kabogaan makna tagamun bahwa nutilu tara pisah. Mun rezeki mun ilmu na manfaat, rezekina berkah, rezekina halal, amalna mutaqabbal. Ya nutilu teh datang ilmu nafi, datang rezeki berkah, datang naon? Datang amal mutakabbalan. Matak boga keyakinan di mana datang rezeki ti Allah, bari urang bisa ngagunakeun di jalan Allah, maka ieu rezeki teh rezeki berkah insyaallah bakal dituturkeun ku ilmu. Matak tanda rezeki berkah dituturkeun ku ilmu beuki beunghar beuki getol neangan ilmuna. Mun beuki beunghar beuki ngedul. Beuki beunghar beuki getol milari beuki semangat ibadah. Ta eta rezeki berkah. Amal soleh jeung ilmuna matak alamat rezeki berkah 7. Tuh sok tulisin kencang kan. Kaiji zuhud waktu narimana. Ciri rezeki berkah mah kan lamun waktu datang rezeki urang hate teh zuhud waktu narima rezeki. Naon artina zuhud? Lain bunga kuda tia eta rezeki budak. Tapi bunga nu tadi tilu
Hiji sabab Allah nu merena, kadua bisa nasurupkeun di jalan Allah, katilu yakin rezeki berkah dibarengan dituturkeun ku ilmu. Baktina sabab aing boga ieu rezeki tangtu bakal ditambahan ilmu nafe ku Allah. Tangtu bakal diberi semangat ibadah anu ikhlas ku Allah. Sabab nu tilu terpisah. Juhud waktu dari mana naon? Nekatkeun jadi rezeki ti Allah. Nuhun akang sekira hate. Nuhun Gusti. Oh, nuhun Kang. Ingat kan 100 juta poho ka Allah na. Lah, ini kita ditu ngaco eta Kang sabab waktu dari mana hate teh juhud. Bunga ku sabab duitna, mau barokah. Jadi pas saya ada pemajikan, coba boga duit. Majikan hayang sawah, orang yang mobil dari kulit. Jadi betul, pembawa 3 bulan itu katanya. Pak Cawai bisa lakina ada duit di aing ieu, beulikeun ku aing. Majikan nanya ke mana duit Kang? Nya mana teh sama duit aing. Atuh. Puluh kami toha eueus. Jadi masalah teh sabab teu barokah. Coba ada juhud waktu dari mana? 2 kan? Tengah waris takabur. Rizki berkah mah tengah waris takabur. Tengah rasa hebat diri pada boga daripada batur. Sarua wae. Tengah waris takabur. Naon sababna? Rizki berkah bareng jeung ilmu nafe. Ari ilmu nafe teh ilmu nu jadi sabab hilangna takabur. Beuki loba ilmu, beuki leungit takaburna. Lamun beuki loba ilmu, beuki sombong, eta ciri ilmu teu mah. Tilu. Elu nelpon wae mau dengekeun. Tilu dituturkeun ku ilmu. Nu tadi teh Kang. Rezeki berkah barang jeung ilmu nape? Tarep pisah salawasna ge. Matak dina ngandung Rasul gitu. Di mana ilmu nape dituturkeun ku rezeki berkah. Matak jang jangan ilmu anu manfaat ke dunia nuturkeun. Istilah al-maghfur lah apa mah kabungkur. Pikirkeun agama dunia mah keun nuturkeun. Jadi nomor hiji keun agama, engke urusan dunia teu kudu nomor hiji keun, tapi engke dunia bakal nuturkeun kana agama. Ya rizki maut, aya rizki madmun, paeta. Dituturkeun ku ilmu. Jadi ketua ngaji we. Boga duit teh keur ongkos ngaji, rek meuli motor keur ngaji. Sanajan sok pake ka pasar kapeung. Tapi gegedena niat keur ngaji gitu. Lain tur ka pasar ngaji sesemperan lain. Keur ngaji meuli motor, meuli mobil keur ngaji. Salusnya eta. Kali keur ngaji mah pake naon eta? Kita manfaat. Jiwa lah diutamakeun ka hiji. Opat, gampang ditasurupkeunana di jalan Allah. Eta ciri rezeki berkah. Gampang ditasurupkeunana di jalan Allah. Di mana orang rek ngagunakeun harta di jalan Allah sulit. Curiga urang, bawa-bawa ieu rezeki teh barokah. Pas rek meuli kitab 50.000 setengah modal mikirna. Tapi rek nanggap comret mah pihak 10 juta ge sanggup. Ciri rezeki teh Belikan era nyelaksak jero teuing. Kalimat iltija hatena ka Allah. Di mana tentang rezeki iltija hatena ka Allah, rezeki berkah. Namun sabna sieun kapitna. Ojo rezeki robak datang untung aing jadi bunga. Kuat nyalung kalau Gusti ulah kapitna abdi ku beungar. Sabab loba beungar jadi fitnah. Eta ciri rezeki berkah. Lamun kalau datang rezeki meuli naon aing. Eta jauh. Pikiran kahayang nafsu. Mata Abu Hanifah mah begitu datang keuntungan urusan dunia langsung panas tiris mujung. Ada orang masuk gitu tak? Atau ke mujung panas tiris cager. Si Bali tu. Betul masuk balasian kapitna kan? Eta hate juhud, ada juhud. Genep kan? Leuwih nyaah ka fuqara masakin.
Jadi rizki berkah mah nambahan deket ka pukoro jeung masakit. Buki bunghar teh buki resep ulin jeung fakir miskin. Kan biasana mah keur fakir ulin jeung fakir. Pas bunghar mung disebut babaturanna ge. Bener aya anu kitu. Aya mung disebut dulur ge lupa. Kudu dideketan ku urang, sing remen ge urang datangan fakir insyaallah moal disangka nginjem duit. Nah. Tapi waktu fakir kajian lancet, aduh air datang ke adik euy heula lebaran daerah. Si parjarkeun yang dibere da beunghar di aing. Itu. Senajan urang lancet, adik fakir, urang tu datang ti heula. Itu naon sababna? Jauh tina tuhmah urang. Jadi lamun beuki beunghar beuki jauh ti fuqara masakin, beuki teu nya angka fakir miskin, ciri teu barokah. Tak Rasulullah mah, ya Rasulullah, Ibu Aisyah, kamana Gusti Rasul teh? Pilarian we cenah di ditu tuh di imah jalma fakir dengan Rasul mah gampang. Jadi nu resep ka fakir miskin teh sunnah roh. Orang mah ku ngajokon, hayu nuturkeun sunnah Rasul tapi koret bohong. Tujuh kan? Jadi kamaslahatan umat. Sabab pinter syukur. Numbogana pinter syukur, sabab rizkina barokah, maka jadi kamaslahatan Dengan bahasa lain jadi kekuatan agama. Lamun jalma beunghar mah jadi kekuatan pikeun agama Allah, ta eta ciri beunghar barokah, rizkina barokah. Kita tanda-tanda rizki anu barokah. Seberapa? 7. Seueur kene ngan apal 7 ge insyaallah. Teka supodo teuing. Apal nu 7 ge insyaallah urang. Eta alamat rizki barokah. Alamat jalma zuhud. Ciri jalma anu zuhud. Tanda-tanda zuhud lah. Hiji wajhun malih. Tanda zuhud mah. Raraina marah mah. Lamun beungeut kusam. Eta lo bukan bingung urusan dunia. Jalma nu zuhud mah marah mah. Itu wajhun malih. Rarai marahna. Sok aya lin jalma nu rupana juga bingung atuh. Kumaha teh ari beungeut mah kan? Oh. Naon sebabna? Raraina marah mah sabab hati tiis. Qalbun layyinun tu kadua. Hatena lembut nu zuhud. Lisanun fasihun. Sasauran paseh. Naon raos ka kuping. Nu hatena zuhud rarai marah mah. Sasauran ka kuping na raos kumaha. Tapi sing disopan-sopan ya ari nu hatena tuguk mah beres. Ya. Qalbun layyinun lembut. Semakin zuhud semakin lembut hati jangan. Naon deui ta'an itu naon? Kalem. Kumaha kalem teh maksud mah tenang. Supaya pan jelema keretegnya. Wah, husu kudu itu. Coba kalem jangan tenang. Eta ta'an disebut. Naon deui tawadu dalam majhud. Naon di qasrul amal, pondok panglamunan, semangat ibadah. Kita tanda-tanda zuhud. Kita sebagian anu gampang. Hatena lembut, tenang, budina marahmah, tuluy ngobrolna
sasauranana raos ka kuping deukeut panglamunan tol barencana nu jauh eta kan ari anu hubud dunya aya tan aya kan punya keureulah kagoknya karena 10 menit itu tanda-tanda hubud dunya hiji syari'ul ghadbi cepat marah gampang kepancing emosi itu jelema hubud dunya kan batur main moyok di seri coba amat bae aing salah itu ieu mau kasinggung seutik ge edan syari'ul ghadbi cepat marah naon sauna jalma hubud dunya panas hatena lebih panas daripada api tapi jalma zuhud sejuk hatinya lebih daripada lautan salju cek peribahasa oge mata kaya dipancing amakna ceuri taraf oke eta teh syari'ul ghadbi cepat marah dua wajhun abis wajah muram maut wajahna poho juga rukuh terus wajhun abis tanda hubud dunya Atuh. tilu koret jabat koret teh hubud dunya teu kudu ulah tadi aku eta ya aing tuh koret hubud dunya fakta berbicara kayak gitu koret dan sawana mung pisah jeung harta da resep teh kan bareng jeung duit bareng matak boro-boro ku batur kumanehna ge nya teu didar kumanehna ge nya komo ku batur matak sangsara we terus kelaparan di gudang beas mungkit beten gini. Kaopat ajalah rusuh jamu dunia merusuh kan rusuh gitu. Anu tadi anu tanda anu zuhud mah kalem bang tak aneh kalem tenang ya majalah kalima sum'ah jalan hayang kasohor mata saka bejokol aing buku aduh pas dipentas sudah kok burungkut hayang kasohor eta mah ayo mana sum'ah lah nomor ka bilang mudahana sisigaan sugas siga mudahana depopulasan di juga ngorah juga alus padahal butuhnya ada hirup semu mudahana hanya hirup semu hirup make kedok Itu pan banget ku sawe itu hirup kareka ngorah juga eta mudahan katujuh tulul amal tulul amal teh jauh panglamunan umur geus 200 tahun batu geus sapoe 100 kali mungkin aing 20 tahun deui rek nyen pilau di puncak tulul amal teh umur geus jadi beuleuh oh jauh panglamunan kita kubur dunia ge tulul amal atuh da aya teh ayeuna isukan bisi butuh aing mah tak meuli bikin ka maneh di zaman nu zuhud nu beda aya ayeuna beakeun amal saleh kumaha engke neangan deui aing minta deui ka Allah itu mata cek Rasul istanzilul rizqa bis sedekah jadi fakta berbicara sedekah teh minta deui itu mata bukti loba we jama susah balas berehan eueuh jadi takabur teh asup wajhun habis tadi takabur marangut wajahna wasjabaniya fikasiunun batur
Pede jeung marah mah batur teh deukeut teh duh betah. Wajah marah. Ajeuna abis takabur. Takabur mah teu disebut teh goreng teuing itu teh kan. Goreng pisan takabur. Malah mah sekali Allah mah jalma nu boga tilu perkara penyakit anu goreng pisan. Moal nepi ka martabat solihin mah. Jalma kajen berusaha yang jadi jalma soleh moal bisa. Lamun kehalangan ku tilu perkara. Moal nepi ka makom solihin, moal jadi jalma soleh, jalma anu boga tilu perkara. Hiji koret. Sing jadi kiai koret mah, moal nepi ka martabat solihin komo wusul kau. Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Jailani Raisul Kutub eta. Cek anjeunna aing wusul ka Allah lain peda loba salat. Wusul ka Allah aing lain peda loba muru. Kunaon eta aing wusul? Ku sabab berehan. Oh. Berehan? Ku sabab berehan. Mentak lamun aku kentor ka Abdul Qadir koret bohong. Jadi nu koret mah kan mau nepi ka martabat solihin komo jadi muqarrabin. Samunaon hubbudum. Nu kadua kan betah dina bodoh. Ka eta moal nepi ka martabat solihin. Teu bisa ngantara ngaji mau jadi solihin. Kecuali diganti ngaranna solihin. Betah cicing dina kabodo mau jadi solihin dia mesti sampai kapola hudi dan loba sholat loba wah terang ngaji gimana kemarin dia terlalu pagi sholat ketua tarang buka hidup pikiran surga ngaji tara terlalu pagi pikiran seberatan pare sawana can meuli itu gitu kali rumah udah betul aja tilu takabur lu ngahalangan martabat solihin takabur betahna bodoh koret tilu mau jadi solihin dalam menembuk apanya kita kumaha ujug jeung ria eta mah anak takabur itu di mana takabur ujug jeung ria sumah mah araya sabab inungna takabur kartos kan takabur ge boga kok masing-masing ujug ngabangsat muling ge osok komo hayam gitu mikirna jauh-jauh kan tak tadi disebut tentang takabur. Jadi lu halangan martabat solihin, jalma mau jadi solihin karena kehalangan ku koret, kehalangan ku betah dina bodoh, kehalangan ku takabur. Moga-moga dijauhkeun tadi. Amin. Allah kadimautan selanjutnya di ahli usul Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinaran salamina rahmat sinaran salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina Sholli wa sallim
daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wa sallim nabina afati wal barwa wa sallim nabina afati wal barwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya dina pancabaya sinar cocoba dina pancabaya sinar cocoba. Ya, bentar. Bentar. Oh, bentar. حي على الفلاح